ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أغثني 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 سريعا بعزة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم علمنا من علمك المخزون اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربbil anu diteda doana siang kalayan wengina guru urang sadaya anu ti Cilongok pangresa abah sahibil bait kakanda Al Mukarram selaku pimpinan Ponpes Al Istighfar. Mudah-mudahan marantena sing dipaparinan sehat walafiat, dipaparinan panjang yuswa anu barokah. Segenap aparatur pemerintah dari legislatif, yudikatif, eksekutif dan juga Ketua DKM Masjid Al Istighfar Kakanda Al Mukarram Abah Haji Qadri Bustami, Saudara Ketua PYBI juga Kang Ajid Bustami, segenap para santriin santriat jamaah sabayana. Mudah-mudahan kumpulna urang kabeh dina ieu tempat sing jadi asbab jeung wasilah turun hidayah. Jadi kiparat pikeun ngahapusan dosa urang kabehan. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, seandaina jalma bisa asup ka surga kudu steril, bersih, sama sekali teu aya dosa, sama sekali can pernah ninggalkeun salat, asana moal sapotong-potong acan nu bisa asup ka surga. Ulah nyacahkeun jalma awam, ulah nyacahkeun jalma bodoh, wala kahejo nu teu nyaho kana hitut bau. Santri cacahan ibadah mah nol. Kadang-kadang sholat duha make kunut pan budak. Ini kenyataan guys. Ulah santri batur, santri abdi be kadang-kadang dihudangkeun subuh. Molor be hudang tangkurak dia. Atuh hararudang nya sieun ka aing lain sieun ka pangeran. Aing hati heula ka masjid, saparapat eueuh bae penasaran diintip ku aing santri na kaca, horeng santri aing keur ngintip aing na kaca. Ulah seserian mikir tolol. Ampura bahnya, urang kajug mah kos kieu. Ai ceramah pemain mah tilok loba dalil. Didengekeun ku santri, atuh geus teu aneh, kudu bodoh teh nyambung.
Ceramah mah tak kudu pinter ngomong, nu penting ke hatiku polo nyelak kana hulu angen. Pan kabeh ge jalma hayang salamet. Lamun urang rek asup ka masjid jam 4 subuh, can muka lawang masjid, pasti neangan anu nyekel kunci. Sama seperti itu juga. Da urang kabeh ngomong mah hayang ka surga. Cacahan mah pancager kabeh ge. Kajen teuing muludan masjid kotok nu muyung. Diparapkeun ka kiai modar jatah teh elok. Kayak lamang sia can nyaho ya aing cacahan rek ka mana arahna ieu. Aing ge lieur sarua bae. Oh dak bener bae tadi aing asup ka imah beuh cik aing ngising tai asana dak. Apunten Kang Haji Jakinya. Ieu mangondang aing ge jigana lain ku resep murah bae meureun. Tadi abdi cacahan sareng Kang Haji Jaki, atuh aing ngomongna ge lemes jameh nama urang wetan. Sarua umurna kelahiran 84 ngan beda, main nama beungeut Korea aing mah Afrika. Ih tolol dia. Seandainya manusia bisa masuk ke alam surga hanya karena steril, moal aya nu bisaeun iwalti baginda Rasulullah Muhammad. Makana wajar dina ayat pertama sab'ul masani bismillahirrahmanirrahim. Lapadna ge make seugat mubalaghah bahwa pangeran mah anu pangnyaahna, pangbageurna, pangpengertianna begitu memahami. Makana nyahoeun umat Muhammad eta awakna mah leutik ngan adat jeung gede. Sakur beungeut dia sarua. Hampura ieu Kang Haji Jaki ai kiai kampung mah kieu nya. Ngan ulah salah Kang Haji nu mahal koto kampung tara. Nu penting mah hiji urangnya hayang salamet. Jangan sampai kita baca sholawat, kita baca istighfar untuk kita. Matakan lamun nyacahkeun wali Allah matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Para wali mah lamun ibadah niat nyumponan hak Allah sebagai zat anu layak disembah. Pan urang mah lain, ibadah ge nyumponan hak urang. Panti awal lagi cacahan Kang Haji cenah abdi ijazah sholawat Jibril supaya usaha abdi rame tuh. Kamari ge saya mah di Jakarta Kang Haji kumaha warung supaya rame? Belum dia warungna. Nah, atuh ieu mah cacahana, atuh ieu mah atuh santri ieu kabehnya geus kagok edankeun dak tuh man. Makana jadi manusia mah kudu rumasa aku ini ada dalam kendali. Bukan menjadi manusia yang memiliki. Kadang-kadang pan kieu bobogohan jeung urang 3 tahun, ai kawin jeung batur pan bedul doang eta. Makanya jadi manusia harus sadar. Kudu yazkurunallaha, lain yaqulunallaha, lain loba ngucapkeun Allah nah, tapi loba sadar ada dimensi abstrak yang dalam lubuk hatinya. Begitu banyak orang yang yaqulunallaha, mengatakan Allah, 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 tapi tidak yazkurunallaha, tidak sadar betapa dia sedang dimonitor oleh Allah. Engkau sungut Allah, Allah, ai kokon kana papais. Hati-hati sadar. Ada kalanya kita hanya bisa melindungi tapi tidak bisa memiliki. 3 tahun bobogohan yang urang, pan dihakana mah ku batur. Pan bahasana ge lain. Karena aku terlanjur cinta sampai aku lupa bahwa aku hanya peran pengganti ketika tokoh utama tidak ada. Memang waktunya singkat, tapi sakitnya hebat. Seakan tidak adil, tapi seperti inilah takdir. Ulah ngomong Kiai Hideng dia, banget. Iya mah wajah sederhana. Tadi aing turun tina mobil parawan sasalaman cerik sugan teh bogohon orang induk sudah kaleyak wae. Geus ieu mah idkhulu surur bae lah. Ngahibur bae. Ieu pan banget hutang kabeh.
Alah bodoh mau jadi kiai tolol. Tah, ieu mah saeutik bae pepelingnya. Seandainya yang bisa masuk surga hanya orang yang steril. Kemana kita akan mengadu? Tapi Gusti Allah Rahman Rahim. Makana urusan jeung pakeran mah kudu pedenya. Kudu pede habis. Rahman Rahim. Segot mubalaghah. Tinu bageur ge pangbageran. Nya. Pan Allah makarim, i'ta'un nawal qabla su'al. Urang mah disebut bager, asal bisa obos duit gocap. Kudu obos heula. Pangeran mah teu diobosan ge mere. Buktina orok memeh ngajuru, biskuit geus aya di warung Cau Amon geus aya di kebon. Allah itu baik, paman. Kang, ieu mah rek nyacahkeun Allah bae tapi versi kendalnya. Pan nu kieu makhluk langka yang hampir punah ya. Dia salaman ge modus lah. Ulah salaman dia teu mere duit mah lieur aing. Ka hadirkan Allah dalam hatimu. Pan kieu masalah mah nu gede. Pan hatena ge leutik, bagaimana mungkin masalah besar kamu tampung dalam hatimu? Ini soal rasa, babe. Atuh gagah ge aing keur kieu di imah main Hello Kitty Surabaya lah. Ayo, dalam rumah tangga, dalam segala aspek kehidupan, contohna Rasulullah, aing mah moal ngajak ka calon presiden mana geus aing mah teu peduli. Aing mah ngajak ka Nabi Muhammad, aing mah alat propaganda Nabi Muhammad. Ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Kaman kamu merasa bangga menjadi umat Muhammad. Rekumaha dia dekat dengan Nabi Muhammad. Jeung Nabi Muhammad lagi dia tengah rasa bangga. Ayo pikir kawan. Kang, ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Eta mah aing mah moal ngajak kampanye atau aing mah lain banget. Tim ses. Nek tiba heula ge kula mah nek sawan jadi presiden jor teuing jabuktina mah sageun jadi presiden. Teu meuli biasa teu kebeleg kejo bos, hidup kejo. Geus ayeuna mah kudu urang ngamum nang geus ka almarhum Cilongok bae, ka Abuya. Ngaji bae geus, ngaji bae geus. Paeh keur ngaji mah sahid. Nya lamun paeh keur ngusepnya. Bah, yuk Allah gaduh sifat Rahman jeung Rahim. Satu di antara Rahman jeung Rahimna Allah ngutus nabi anu akhlakna eueuh tandinganana. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tah matakannya ieu sahid. Adawat inna dina khobarna make lam ibtida. Sahidna ieu. Ku budak santri masuk dia di qaidahan teh wa ba'da dzatil kasri tashabul khobar lam mubtida innahu inni la wazar. Ini taukid, ini pengukuhan. Kamu harus percaya. Enggak ada pilihan. Maju kena mundur kena. Yang ada harus iman. Hanya iman yang bisa menyelamatkanmu. Percaya atau tidak. Ini harga mati, enggak boleh ditawar lagi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena damir mukhatab ka Nabi Muhammad. Bahwa Muhammad itu dalam segala aspek kehidupan eta contohaneun urang. Makana kuayana Allah ngirim Muhammad, ia jadi rahmat pikeun urang kabehan. Lamun urang hayang ka surga lewat jalur nu eta anu cenah kudu teu aya dosaan, kudu ulah ninggalkeun ibadah. Rek jalan mana urang asupna? Boro-boro asup ka surga, si asup ka imah ka haji jaki ge minder. Agar dia. Ayo ge, biar chemistry-nya dapat gitu, ayolah. Hejal mama kudu tawadu, tapi jangan minder, awas beda-beda tipis. Ngomong deh cabok dia kuai. Ampun-ampunnya, dipikir-pikir aing doang wedannya. Bah, atuh coba ge. Kehela ya supaya kahartiku polo ya. Ya kan agar kita tidak polongo gitu. Nya ibu polongo. Apa itu polongo ya? Astagfirullah. Amur amangnya.
Allah kelarnya. Kelar nepok ieu mah. Masyaallah tabarakallah. Bentar tarangna diakuain. Bah, punten ge. Sok. Kehelai supaya kaharti. Biar kita bangga. Punya Muhammad itu bangga loh. Sia karak bau jeung Kapolsek Pasar Kemis bae ge. Dipoto, buat dipajang di ruang tamu. Jeung sieunan jurig meureun. Kenapa dengan hal-hal puntennya? Ampur apa? Dia mah MC atuh nu bener nih yang aneh. Ieu mah MC slepel genep teh game. Hampurannya ku aing pake cocokan. Pak. Geus lah Bu, geus urang mah ubar liar bae aing lah. Geus aing mah bodrek bae geus. Tah. Dengekeun nya, pan keur kieu mah masjid mepek kieu teu bisa ruku-ruku acan. Biasa bae nu ka subuh mah pemain lama. Tah. Makana di antara sapalih rahman rahimna Allah ngutus baginda Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril suri wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa? Makana lewat jalur Kangjeng Nabi Muhammad bae. Sedangkan Nabi Muhammad mengaku ka urang. Nya ngaku haju urang di aku. Ai aku-akuan mah bisa. Nya, boh ngaku. Saya tangan kanan Kang Haji Jaki. Ditanya Kang Haji Jaki, ih jakarak mangi banget. Tidak dengan Rasulullah. Urang ngaku umat Nabi. Nabi sudah lebih dulu ngaku urang kabogohna. Tuh lebih kan? Urang mangangsehan cau, ku itu mah diangsehan apel. Hebat tuh. Nabi Muhammad gitu loh. Tah, dengarkan dulu. Urang ngaku umat Muhammad. Nabi Muhammad mah geus ngaku ti heula. Makana kan kapungkur puntennya pan ieu atuh santrina mah paling saparapat ieu ge. Ieu gen jadi santrina mah malawari di ditu. Sing gede hate nya jeung Allah mah. Urusan jeung Allah mah sing gede hate. Kajenting urang loba dosa, tapi urang ku Gusti Allah dipilih aya di dieu, berarti urang rek disalamatkeun. Amin ya rabbal. Pan teh abdi ge Al Mukarram di dieu. Di imah macan pun ada disebut Al Mukarram ku pamajikan. Sugan atuh sugan gitu ngasihan kopi Al Mukarram kopi. Allah. Jadi jangan pernah merasa bahwa penceramah lebih mulia daripada jamaah. Teu aya naudzubillah ieu matu boga imahna bae ngangsihan kos kieu. Nyabunya doakeun abdi sing sehat. Hampir 19 tahun rumah tangga can boga anak, karak pamajikan anakan 5. Aju aing ngajul jalan mana tolol? Mang, geragenya sok. Ieu haren ya. Urang lain sasaha, boro-boro asup ka surga, asup ka imah Kang Haji Jaki bage. Kayaknya aku tidak pantas deh. Apalagi surga dengan segala kemewahan tajri ming tahtihal anhar, curcor nyai ti handapna, kebon, masyaallah tabarakallah. Nek asukannya bage teu ludeng. Nek panggih jeung Abah Haji entoh bage kuat istighfar heula sia 1000 nya.
Sia kumaha lamun panggil jeung pangeran goblok. Haye ge. Apalagi kita ketemu dengan Nabi Muhammad, bener tuh. Urang ngaku jadi umat Nabi Muhammad, jauh-jauh ge pas sedak-sedak ge di dieu. Kadang-kadang anu leungit sendal sabelah bae. Tapi Nabi Muhammad geus ngaku ti heula ka urang, matakan urang mangenaheun boga nabi teh perhatian, pengertian, henteu doang pemimpin ayeuna hayangna doang. Keur hayang dipilih mah asup ka sawah dipotona leutak, pedut cik aing, pedut. Tah mending ngising diana helm tah. Puguh ngadungkuk jelas. Geus jadi bae almanakna doang mending dibeulem. Tidak dengan Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammad mah urang ngaku jadi umat anjeunna. Horeng manehna mah leuwih ngarangkul dua depa daripada urang. Nu kieu ye nu kudu dibanggakeun mah bos. Enggak bahaya tah. Makana baginda Rasul kapungkur ngadawuh payuneun para sahabat. Saur baginda Rasul, dulur baraya abdi mah teu kawawa, teu kuat nahan rindu jeung sono. Hayang geura pendak jeung bebene kaula. Moal nyahoeun budak kieu mah bebene. Teangan ku diana kamus ngising dia panggil. Apa itu bebene? Lieureun Google ge bos. Bebene. Moal nyahoeun budak kieu kibur. Bebene. Atuh mun basa ayeuna mah bebene teh mes mewe gitulah. Kan kepungkur Rasul nyarios payunan sahabat. Iya mah nu ngomong Nabi Muhammad. Ih, aing mah percaya keneh karena sebut Nabi Muhammad daripada karena sebut RT. Bener ih? Ya. Yehe. Bos, dengarkan. Aya bae nyebut, bae eta mah kiai menang nimu teu make sorban-sorban hajan. Geus kumaha dia bae nu penting aing mah cair bae lah. Ya, kupingkeun. Rasul panu nyarios. Rasul mah wajib sidiq. Apa yang dikatakan sesuai dengan faktanya. Cik Rasul, abdi mah geus teu kuat rindu hayang panggih jeung kabogoh aing cik Rasul. Itu 14 abad yang silam. 14 abad itu bukan waktu yang singkat, paman. Atuh kupingkeun ku sadayana. Ieu mah Rasul bu nu nyarios. Kaula mah rindu hayang geura panggih jeung kabogoh kula. Cik sahabat atupan kami nu dihareupeun yang setiap saat kemanapun pergi kami selalu mengikuti. Lain maneh mah sahabat kula, lain bebene kula. Bebene kula mah tuh hum man amanu bi walam yarawuni. Umat aing di akhir zaman can pernah nempo aing, can pernah panggih jeung aing, wau ge henteu, tapi iman ka aing lebih daripada iman, rindu berkorban demi aing. Saha atuh ieu kabeh ieu jalanana ieu. Sok, akal sehat orang jalankeun. Bener teh omongan Nabi. Wau henteu panggih encan ngahiji encan. Abu Bakar mah wajar. Cenah pangkandelna iman Abu Bakar dibandingkeun jeung jalma salam dunia di luar Nabi jeung Rasul. Berat kene iman Abu Bakar. Atuh masuk akal cik urang bos. Mana mah hijian bae ieu. Atuh wajar lah. Ih. Atuh ngaji sakali-kali menggelitik bos. Atuh coba ge, atuh cik urang nyecahkeun Abu Bakar, atuh wajar lah. Sapa poe di dinya. Bagaimana dengan kita? Po, aya nu ngahina Nabi Muhammad, tekung, serang. Ditanya, Aisyah, wau kan Nabi Muhammad? Kek. Pernah nempo? Henteu, ngahiji can pernah. Ngimpi, atuh banyak banget seblak ieu. Kayak bu, ini kita mengoreksi perkataan Rasulullah loh. Manusia yang aku rindukan, sedangkan lamun Rasul rindu piraku rek ngepar orang dalam kebinasaan, terlucu kan? Aku rindu kamu ketika bertemu tedahar, ulah doang orang. Ongko aku cinta padamu, hanya guludug yang bisa memisahkan kita. Tapi buktina kencan di bawah ulin, di parabana tolak angin jeng. Peromah pan goblok eta bos. Eta mah cinta menyesatkan, eta mah bolun mudilun eta mah. Eta mah kudu dicekek beheungna eta mah. Ih, panglangan koplok dia. Bah,
Soke, iya kan Rasul nu nyarios. Nu dipika cinta kuaing, dipika rindu kuaing. Jalma-jalma akhir zaman. Iya atuh 14 abad ka ayeuna. 1400 tahun leuwih. Jalmana cenah can pernah ngahiji jeung aing, can pernah nempo aing. Wau ge henteu, ngeun katanya doang. Mun maca selawat mad be. Nya, tiap muludan, woi, urang mah cenah ieu bae urang mah muludan bae muludan. Kadang-kadang nu jadi ketua nage nu jadi ketua, kadang-kadang ti ka masjid. Moal jauh, pokoknya masalah jadi ketua eta atuh jelema rese moal jauh. Wanita rohana yang bae geura. Eta mah pinter-pinter Kang Haji Jaki baca mah. Tapi tidak mudah menjadi panitia. Sok ya nunggu pahan eueuh. Kiai can datang nganyek-nyek bae kana seungeun. Kiai di mana kene? Tadi ge nelponan bae. Kang Haji datang, tuh datang aja nggak butuh, Bos. Ya. Tuh, kan ya. Seganeng dia catrek. Kayak mang, yang ngaji kudah dikurung polo ya. Supaya membekas, supaya aya asaran. Bener tuh. Lamun baheula mah zaman nempo film Merah Tancap, Adben Mangun melawan Berry Prima memperebutkan Eva Arnas. Ngapa lah bodoh mau jadi kiai, Bos? Tak eta kudu kata sawur, kudu kabayang isuk-isuk cacahan pan di SD. Oh dia penting Berry dia kok yang dialungkan golok dia. Tak ceramah kayak kudu gitu. Bagaimana dia mau mengamalkan kalau tidak mendengas lewat pendengaran. Bener tuh. So balikan deh. Cik Rasul ya. Humman amanu bi walam yarauni. Mereka itu umat manusia di akhir zaman yang belum pernah bersatu, yang belum pernah bersama, can ngahiji, can kongko, tapi imannya melebihi luar biasa. Kan cik urang teh, makanya kayak urang, kayak lamun di alam masar ditanya, weh rombongan mana ya? Akhir zaman. Woi, pede amat, ya pede lah. Abu Bakar, Sayyidina Umar, atuh wajar sih kurang. Main nama hijian. Kami mah belum pernah lihat Nabi, tapi kami percaya ke Nabi. Ayo berak, di mana logikanya? Ya hebat lah. Emang siapa pernah nempo foto Nabi Muhammad? Coba saya download na Google. Nu kaluar ka emad. Bener tuh? Bayangkan kita ini dirindukan. Urang teh dipikasono. Matakan hayu guys. Tuturkan guru urang. Maca sholawat lobakeun. Engke lamun urang rohna dicabut ku Ijrail. Dipapag ku Rasulullah rohna. Karena sing percaya ge bos. Iman ge bos. Benar. Ya ibunya. Urang nyacahkeun kehidupan urang ti A sampai Z mah. Terus penuh dengan noda dan dosa lah. Nggak sudah lebah omong. Sudah lebah omong. Iya mah kabeh hasil daur ulang sampah ya mah. Enggak halah. Tapi ulah gagabah bos. Pemain 5 nu gede duitna. Ya aku batur dipitin ku dia diduitkan. Enggak apa-apa kita dianggap limbah. Yang penting kita selamat dunia akhirat. Duduk berdua bersanding bersama Rasulullah Muhammad. Makanya sing pede, bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Boy! Sing pede. Ulah leh ke tukang ngusap ke pede, can menang lauk semua wadah gede. Pede, gaskan. Tah di hatean kuaing tah jalma-jalma minder yang hampir berputus asa. Ayo gak ada gunanya putus asa, gak ada gunanya. Bangkit kawan. Jangan harap hidup kamu maju, lamun hidup begitu yang ngusep bos. Tukang ngusep mau maju, jajal ngusep maju, gujubar dia ke empang. Yeay. Ayo umat Muhammad bangkit. Nges ulah mikiran ngodok eueuh ragap teh aya. Kita adalah prajurit Nabi Muhammad. Bos, pamarentah ge sarua, lamun TNI atau polisi, kajenting aya di pelosok negeri, aya datana di ditu. Engke dikiriman tiap bulan, Bos. Urang ge sarua aya datana. Sia mah nyumbang aqua 2 dus. Aya datana, Bos, moal pahili jeung tai kuda, Bos. Makanya lamun sodako, jangan cari muka di hadapan guru, jangan cari muka di hadapan panitia, cari mukana di hadapan Rasulullah. Benar, pan aya eta timpung, pakai kalung panitia, guja geje, gelumpangan tepubuh. Biar kelihatan aktif, koplok.
Maaf ya Bu ya, mulutnya kayak gini. Takut ada hati yang terluka. Ingat, luka itu tak punya suara karena terkadang air mata jatuh tanpa bicara loh. Astagfirullah, kedap dinya, ya abuyanya kedap. Sak hiji urang nuhun ku Allah ditakdirkan jadi umat Rasulullah Muhammad. Umat Nabi Muhammad dimanja. Bani Israel, umat-umat Nabi Musa riwah naik ibadah di dina najisan teu bisa dicakucai toharohna dikeureut palebah nu aya najisana. Umat Muhammad mengenal naik ka masjid njak tai kebo tandekeun kana pancuran geusekeun kana beungeut mitoha aman bos. Mang, ya sudah dirindukan Nabi, bikin bangga Nabi, bikin bangga Rasul. Dengekeun Mang, man abadahu li syai'in yarjuhu aw yadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati anhu fama qama bi haqqi awsafihi. Nu kumaha nu ahli ibadah, nu kumaha nu ahli salawat, nu kumaha nu ahli ibadah. Apa anu janggotna panjang pabelit jeung kelek? Apa anu maca sahadat napaseh nyebut shin asyhadu ciduh kuat nyebrot kana beungeut minantu? Keheula hampurannya ja atuturan anjing sehna we ge urang ngaji bari seuri je urang menyeung serikeun urang ieu polongonya. Lain yang serikeun batur ya aya jalma maca sholawat, maca waqiah. Tapi boga tujuan ingin diberikan keuntungan ima duniawi atau akhirat. Ima maca waqiah boga niat hayang loba duit atau niat hayang sur. Famaqoma bihaqqi ausopihi. Eta mah lain ahli ibadah. Atuh bayangkeun nu mere kadaek ngadoa Allah, nu mere tapi dipake neken ka Allah. Coba ge. Ya Allah, geus telat saminggu ya kontrakan. Please deh. Panak kan, tuaniannya. Dibere golok tapi masehan pangeran. Ulah ngalawan pangeran, moal kuat. Kamu tidak akan sanggup. Ulah loba nu ngalawan pangeran. Ya, teu kudu salat, Je. Ya aing teh salat bae kitu, anak ngararising, Je. Edan. Eta suul Adam goblok. Ini bukan tentang ngising. Sok pikiran ku sadayana nya. Pan loba nu kitu. Eta nangtang pangeran. Pak, ulah-ulah ngalawan Allah, ulah-ulah nangtang pangeran. Coba taklukkan taimu sendiri. Bisa teh ngalawan tai sia. Ieu mah hampurannya, ulah dieksposnya. Ieu mah pengalaman pribadi. Ternyata aing boga hijib nasor, boga ripai, itu tidak ada gunanya ngalawan tai ge. Boro-boro ngalawan pangeran dia. Ayeuna urang rek gelut ngarasa boga hijib nasor, teu dikawasakeun ku Gusti mah moal aya asaran dia. Pernah di tol, mau mobil sorangan, macet total, hayang ngising, Allahu Akbar. Menik esang teh ka jubur-jubur aing. Poh, aing ngaluarkeun ajian hijib nasor kuat bitu najok. Ya Allah. Matakan orang-orang sombong mah dilawan ge ku prajurit terkecil. Haye gara. Firaun dilawana ku cai. Firaun nu ngaku pangeran. Dia loba tingkah kemu ge paeh. Pan Firaun ditenggelamkan di laut Kulzum. Kunaon paehna? Atuh loba tingkah kemu. Lucu, weh Tuhan mati karena kekemu. Kan lucu. Jangan melawan Tuhan, nanti kamu dihinakan, Bos. Pak, mohon maaf ya. Bapak anggota TNI, kebanggaan kami rakyat, ya Allah. Bapak bisa tuh ngelawan tai? Gak bisa kan? Kunaon Haji Asep ngomong kieu, ieu teh bahasa tauhid dengan kuaing di bahasa beungeut siakeun. Maksudnya biar ayolah, kamu gak sanggup, ayo, lambaikan tangan, ayo. Gak sanggup. Bener tuh? Sing hade. Sok urang teh boga nabi ngaranna Nabi Muhammad. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam
غاية مرامه ومرماه. Bakal bahagia hirupna dunia jeung akhiratna jalma nu ngagungkeun Nabi Muhammad. Pan ai bahasa nu bodoh mah lain ngagungkeun, muludan jero eta lamun disurahkeun. Ngagungkeun jeung gembira ku lahirna Nabi lamun eueuh Nabi Muhammad neka saha aing minta tulungna hayang ka surga. Eta mah urang ngahotspotnya ka Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi ja abdi mah ngandelkeun salat bae mah ripuh ngandelkeun ngaji ge ripuh jang ngaji napan bari jeung tihang bae ripuhnya. Kangjeng Nabi tulungan kami, Kangjeng Nabi tulungan Nabi tak engke komo tukang baca sholawat mah atuh jelas lil musalli alayya nurun alas sirat faman kana min ahlin nuri lam yakun min ahlin nar. Jalma nu tukang maca sholawat mah makanya dengekeun orang yang ahli ibadah yang ahli sholawat bukan karena banyak sholawatnya. Walaupun sholawatnya hanya 3 kali niatnya bukan nyari keuntungan diri. Aing mah maca sholawat lain hayang beunghar, lain hayang rame usaha, lain hayang maju usaha, lain supaya boga hutang bayaran aing. Aing mah maca sholawat ingin nyenengin Rasulullah gitu ge. Tak eta karak ahli sholawat. Walaupun sholawatna ngeun 3 ieu mah kuat. Aduh Pak Haji cenah titah 400 sallallahu alaihi Muhammad 200 ge geus ngagubrag cenah abi. Goblok kuat ngagubrag gitu kumaha sih? Eta meureun hateup nang seragam meureun. Maksudna aing mah teu ngarti. Berarti sia maca sholawatna tanpa rasa. Ibarat jalma nu kawin dijodohkeun, ya moal ga aceng, Bos. Supaya kaharti ku pala, Bos. Sia maca sholawat 400, kerek cenah menang 200. Aing mah teu ngarti. Piraku jalma anu bareng jeung sebagainya. Makanya Bos, hati-hati. Orang-orang semacam Abuya, kadang-kadang mereka dengan rame orang seperti ini kurang suka. Ingin dia menyendiri. Kenapa? Karena dia sedang menjalin kemesraan dengan Sang Pencipta. Urangnya kerbobogohan, dinu poek resepna Bos. Ih, goblok. Hese sih ngajuruna tadi komatannya. Ya, makanya ahli ibadah, ahli sholawat itu bukan yang banyak sholawatnya, tapi yang baca sholawatnya dengan kerinduan. Allahumma sholli, mahna mah nafsirkeun ge, lain semoga Allah nambahan pertambahan rahmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan rindu kangenku kepada Nabi Muhammad. Setiap hari aku menyebutnya, tapi aku tak pernah diberi kesempatan seperti apa wajah rupawannya. Allahu Akbar. Tapi memang itu cinta, kadang-kadang timbul tanpa alasan. Seandainya cinta hanya timbul karena melihat rupawan, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan yang tanpa rupa? Ayo pikir Maman. Allahu Akbarnya. Baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita bacanya karena cinta. Baca karena ingin nyenengin Rasulullah. Baca karena ingin Rasul bangga ka urang. Geunah dia. Makanya dengekeun. Siang kita macul bumi, malam kita macul langit. Ayo. Paham tuh? Berang macul bumi, penting macul langit. Pahamnya? Dia aja lemah, talahin dia. Aing geus gogoahan setengah modar ya. Piraku aing kudu merosotkeun calana, Bos. Kak, enggak apa-apa baca sholawatnya daripada baca sholawat sekali 400 cuman bertahan 3 hari, mendingan baca sholawat habis sholat 3 balikan, tapi karena rindu, karena ingin liridoin Nabi, karena ingin nyenengin Nabi, ridho ilahi ta'ala, karena ingin nyenengin Tuhan, karena Tuhan pun senang dengan orang-orang yang baca sholawat. Udah, eta mah dibere jeung henteu kumaha Allah bae. Lamun sia maca sholawat, niatna hayang ieu hayang itu, engke nu aya kecewa, Bos. Karena kamu bukan mikirin dia, kamu mikirin diri sendiri. Itu yang namanya kamu egois, Bos. Coba ge, jangan egois ge. Jangan kayak bapak-bapak, laki-laki mah egois, makanya teu bogoh kalau laki egois, sih laki mah. Ayo Bos,
Coba jangan egois. Sekali-kali izinkan para wali matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Mereka itu ibadah, mereka baca sholawat karena ingin memenuhi hak Tuhan sebagai zat yang layak disujudan. Coba kali-kali niatna dari pengkolkan saeutik niatna. Bukan untuk kita, untuk Allah. Bukan untuk kita, untuk Rasulullah. Coba belajar. Pakai nggak bisa, ayo latihan. Kamu pasti bisa, ayo. Bos, doang tukang kelid, baheula mah teu bisaan silat. Belajar heula pan kelid hiji, kelid dua. Ketewa kana serepet pedang, naik kana heula ngabenerkeun kuda-kuda. Engke mah geus refleks kajen teuing mata peureum di alungan tai kumitu remuk tatai, Bos. Semuanya berawal dari awal. Woi, semuanya on proses. Enggak ujug-ujug jadi seperti Abah Haji Jaki. Enggak ujug-ujug gede seperti ini. Nu gede ge leutik heula, leutik bakal gede karena leutik dicapakeun ngagedean, Bos. Ayo. Alabatan nu stresnya. Sok yang terakhir. Bikin bangga Nabi Muhammad. Atuh keheula tolol ulah terus-terus. Keheula aing ngomong, dusun. Sesinya cokor BPJS. Kan, Bos. Ingat loh. Bikin bangga Rasulullah. Bikin bangga Nabi Muhammad. Gak apa-apa dicaci, dimaki dengan sekelilingnya. Tapi Allah ridho, gak apa-apa. Secara duniawi mereka merugikan kita. Tapi secara akhirat orang yang memfitnah kita justru meringankan beban kita. Teuing batur mitnah ke orang, sia sok anu padahal mah henteu, gak apa-apa. Kayak gemaliknya kanu mitnahna. Apa bedanya kamu ngirim paket, salah alamat kembali lagi pengirimnya, Bos. Coba banggain Nabi. Cik Nabi bisi sararia hayang nyaho, sahanu paling kandel imana ka Nabi ka Allah ka Rasulullah. Innama geus pake lapan innama wa ada watul qasri illa innama atun wa taqdimun kama taqaddama. Hanya orang yang berani memakmurkan masjid, ngisi 5 waktu eta nu kandel imana. Kamu ngahli ngaku torekat, tapi terekeun berjamaah, tapi pedut. Tuh dia cara almarhum Abuya. Nek capek ti mamana tos darage. Iya atuh aya subuh mah tuh aya deui bae tak eta ngaranna torekat eta. Nah, coba bikin senang Rasulullah. Masjidna eusian, haju nu kotor atuh bersihan. Nah, bikin senang Rasul. Awas naekeun. Sok dari mulai sekarang kita robah paradigma. Kita maca sholawat bukan untung keuntungan kita, tapi biar nyenengin Rasulullah. Nah, lil musalli alayya nurun ala sirat faman kana min ahli nur lam yakun min ahli nar. Kita tahu bahwa setelah mati kita akan dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar dan kita semua akan digiring ke surganya Allah. Tapi jangan lupa melewati jembatan, kawan. Ini problem, kawan. Pelan-pelan Pak Sopi. Awas jembatan. Ngan aing sae nu teu nyaon nyokal tenderna ya saya. Sebab jembatan cecekelan, Bos. Jambatannya tipis, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Keadaannya gelap gulita lebih daripada malam. Bayangkan di handap ngegebur dia ke neraka. Jadi neraka jeung surga teu ngarendeng, kawan. Surga di luhur, neraka di handap. Sok aya nu ngomong, geus kagok, tuh man dosa malobakeun. Pan geus senep jasa malaikat tuh. Disabetkeun ke neraka, lewat teuing ka surga. Goblok sia. Teu ngaji koplok dia. Ya, tengah reneng, Bos. Ya, dengarkan. Coba bayangkan awak sebesar ini. Hati-hati saudara, pakai akhlak. Kiai ini tidak besar, cuman baju yang kekecilan. Jambatan, ganeng. Jambatan alit, boro-boro mobil, motor kita asup. Iya sah, nyen tender nanya. Kabayangkeun nya, awak segede kieu. Urang Agustusan bae nya. Agustusan ya. Dina solokan make awi atuh ngajur alit. Ieu mah leutik, Pak. Leutik. Wih, atuh raga ka neraka meureun. Tapi enggak usah panik. Lil musolli tukang maca sholawat nurun ala sirat bakal dipatwal. Duang aing tadi dipatwal besar. Ye. Oh. Eta kajen teuing macet dipatwal mah horeng amannya. Asup. Nah, wakadzalika seperti itu juga nanti. Ketika dipatwal, patwal naon? Nurun ala sirat, cahaya tina sholawat. Ulah kagak apa sih percaya sih?
Waman kana min ahli nur, jalma anu geus dibere patwal cahaya sholawat, lam yakun min ahli nar. Pasti salamet nyabrang jambatana, muara gaga neraka. Dengekan. Ya, matakan sing rajin maca sholawat. Gak usah banyak kalau gak kuat. 3 atau 11 yang penting dengan rasa. Sok bayangkan biar dapat kemistrinya. Bahwa orang kermayunan Rasulullah. Abdi yakin Pak, najan di dia aya jalma badung tara salat tara ngaji. Imah deket masjid teu yang masjid asa baraha. Tapi kadang-kadang ada orang semacam ini yang tidak sholat tinggal ngaji, anu rusab kana mata, tapi kadang-kadang ketika ya Nabi salam alaika, air matanya meleleh karena kering.